eta teh tos takdir qada ti Gusti. Punten bilih lepat tujuan serjalmi dina makom syariat model kieu urang sok benten tujuan, sok benten pamadegan. Marukan kabeungharan teh bisa diraih ku salat duha. Marukan kabeungharan teh bisa diraih ku zikir ku sholawat nariyah. Marukan kabeungharan teh bisa ku maca waqiah 41 makom urang kitu nya. Pan ibu sumping ka ajengan ka kiai, cek ajengan cek kiai, ajengan abdi teh loba hutang yang beunghar ajengan dipasihan ku ajengan teh sok ieu amalkeun cenah amalan waqiah 41 kali kan kitu nya. Pada asar sok ibu yang beunghar mah yang loba duit 41 kali ditunggu-tunggu eta duit teu datang-datang. Datang sumping deui ka ajengan abdi hayong dijembarkeun rezeki abdi. Tah bacakeun cenah sholawat nariyah 4444 dibaca berjamaah teu beunghar-beunghar wae teh kumaha cenah abdi teh salah doana nipu ajengan teh ka kami teh. Punten dina syariat teh saperti kitu. Aya makom syariat teh pun sapertos kitu. Tapi lamun urang dina hakikatna kabeungharan teh tos diatur ku Gusti Allah. Ngadua mah ibadah. Lamun urang tos dikersakeun kersah ngadua, maka cirining ibadah urang anon ijabah doa partos tereh. Sok sanaos teu ngadua da ijabah mah tos disayaugikeun. Betul. Mun teh mah ayeuna beunghar teh kulantaran salat duha, nari akeo-akeo sok salat duha tara nu balaleungan. Eta nu garaduh dinya teh gaduh tanah anu orang Korea eta orang Korea gaduh tanah baleungharnya sok salat tahajud tara. Sok maca waqiah tara. Sok maca sholawat tara. Teh namun kitu kumaha ari kabeungharan teh kulantaran waqiah sholawat teh sanes. Tah dinya urang emat tadi. Jadi ijabah doa mah atos ditangtayungkeun ti Lauhil Mahfuzna. Urang beunghar, urang miskin tos qada Allah parantos. Nah, abdi tah kumaha Allah kitu mah moal ngadoa kumaha Allah entong da ngadoa mah naon? Ngadoa mah non ibadah. Kudu menta ka Gusti Allah teh. Kedah nyungkeun da kawajiban urang mah nyungkeun ka Allah. Ari ijabah mah kumaha Allah. Gitu. Meta teh itu. Ngan yakinkeun sadayana jami sok sajan ibu teh tara ngadoa. Nah, Gusti abdi mah ngaji oso, ada ieu teh panyakit urang teh. Rajin ka pangajian, rajin salat duha, rajin puasa Senin Kamis. Nah, ari abdi mah dina rezeki teh meneh retyeuk Gusti. Tatanggi abdi mah tara ka pangajian, tara salat duha, tara puasa Senin Kamis, tara maca Quran, bahkan tara salat acan Gusti. Tatangga abdi mah beut beunghar manehna mah ari abdi Gusti sok nolak kitu Gusti Allah nya. Nah hatena. Angkan we ieu na hate masing-masing eta teh. Urang dina hate pasti kitu. Ari urang ibadahna beuteung bijil wae rezeki teh. Ari batur tara ibadahna meuning gampang nerangan rezeki teh. Marukan ari salat teh jangan rezeki. Rezeki mah tos diatur ku Gusti Allah, qada jeung qadana Gusti Allah. Itu makom hakikat mah sapertos kitu. Tos diwadahan ngan urang mah tinggal nyungkeun ka Gusti Allah, Allah mah hayang disungkeun. Gitu. Tos aya urang teh. Ngan mun teh mah urang dikersakeun getol usahana. Getol ngadoana tah insyaallah tereh bijil teh ijabah doa. Teh kitu tah. Teh ngadoa mah. Matak di mana urang ngadoa teh tong bosan-bosan teraskeun ngadoa mah. Tah jalmi anu ka ahli neraka teh dibukakeun neraka teh ka jalmi nu ngalajur syahwatna. Syahwat kahayang kana dunya. Ari syahwat kana dunya teh nu beunghar teh nu miskin. Bisa jadi nu beunghar, bisa jadi nu miskin. Kade teh ulah nyangka kana dunya teh nu beunghar unggul. Pantes saeutik nu beunghar naon teh derma ka urang gitu. Tapi urang kadang-kadang urang ngasupkeun dunia kana hate, bisa jadi urang ahli neraka teh. Ningali batur beunghar dina hate Gusti nyihir hate ngabdi jelema beunghar Gusti kieu teuing huruf teh. Adina hate leutikna Gusti abdi beut ridho kana qada sare eta istighfareun urang.
Kadang-kadang orang teu ridho kana qada papasen ti Gusti Allah. Kadang-kadang nah teh leutik na Gusti. Nah, lamun teu ditapakuran kana diri urang ku anjeun, urang kadang-kadang teu ridho kana papasen ti Gusti Allah. Nah, Gusti abdi teh kieu teh hirup teh Gusti. Teuh, jadinya. Lamun napakuran nampi Gusti kana qada ti salira. Qada ti salira eta teh nu pangsaena jang abdi. Mung Gusti pangkiatkeun hate abdi cekap sakitu. Pangkiatkeun hate abdi nampi qada ti salira eta cekap sakitu. Dek dibeungharkeun dek dimiskinkeun Gusti sing nampi we abdi hate. Pantesan rek jang minum miskin tapi ngasupkeun dunyana kana hatena. Ningali tatangga gaduh mobil asupkeun kana hate padahal nu mobil tatangga aya asup kanu hate riweuh dina hate teh kaluar hasud ka tatangga panjeunna manehna mah da boga mobil teh naon mobilna meunang nganjuk pedah beureun mun mega tuyul dina hate mah rasana goreng dina hate kulantaran urang ngasupkeun dunya batur kana dunya urang kana hate urang bersihan tah hate urang katanya eta syahwat nu ngakibatkeun hate diri urang lebet kana neraka lamun urang ngagugu kana syahwat kana dunya jadi henteu sadayana jalmi anu beunghar ahli neraka seueur jalmi beunghar ahli surga lamun tiasa nyenak kana kabeungharan dina jalan Allah. Kapungkur Imam Syafi'i ngaula ngaos di Imam Maliki. Biasana Imam Syafi'i patekadan Imam Syafi'i teh nalika anjeun ngaos teh dina manah anjeunna jalmi anu alim teh nu ngartos teh kudu miskin, kudu hubungannya teh boga naon-naon. Pas ngaos ka Imam Malik ternyata ulama agung beunghar dugikeun dina waktos eta kahebatanana mun kapungkur mana jarang karpetnya aya karpetna ge mun teh mah dijeg tepikeun ka CF mah sampeana teh kok moina eta karpet teh nembongkeun ka beungharan Imam Malik Imam Syafi'i dina manahna sauna teh sudon ka Imam Malik piraku cenah aya ulama model kieu di dunya model kieu rengsen milari ilmu ti Imam Malik Imam Syafi'i teh dituara ngaos deui ka Imam Abu Hanifah muridna Imam Abu Hanifah panginten Imam Syafi'i ngemut teu gaduh ongkos tebih pangintennya enjingna Imam Malik tos nyayogikeun kendaraan terus nyaugikeun bekal ka Imam Syafi'i belajar ka murid Imam Abu Hanifah cek Imam Syafi'i cek Imam Malik da ada para aulia Allah madamun opate palji Allah terang kana mana setiap murid teh tah kieu fungsina jadi beunghar teh jalmi nu beunghar teh bisa masangkeun maneh ka ditu di pasantrenkeun neme robah nu patekadan Imam Syafi'i nu kapungkur nu nyaki bahwa nu beunghar teh kudu nu kafirun nu miskin mah anu alim atuh kedah nu beunghar nu saleh angkat Imam Syafi'i tos robah oh ayeuna mah berarti anu ngarti teh anu berilmu teh kudu beunghar. Ternyata sumping kamar Imam Abu Hanifah langkung naon beungharna teh langkung ti Imam Malik anjeunna mah naon kahebatanna teh kabeungharna teh ngetang emas di ruang tamu di tembong-tembong emas kitu nembongkeun ieu teh dunya jipah teu diasupkeun kana hate ya jan bae kadang-kadang dunya teh nu diasupkeun teh aya di urang di mana urang komo deui mun teh mah urang dibere. Betul ya? Can dibere geus ngaganggu kana hate. Betul ya? Can dibere geus ngalamun batur boga mobil urang geus ngalamun Gusti jadi hoream ibadah teh gandeng mikiran mobil batur. Komo deui mun dibere mobil. Kan karek ningali mobil batur geus asup kana hate komo diboga mobil mun urang dibere mobil atuh puteran nguringan Bandung Jakarta haban teu moal ngaji-ngaji karek dibere mobil